Prameswari tungkul seperti ayam di emutan. Rai Prameswari asa perantos lami pisan anak kurang raja putra daya di karatan udarang bapisan ulin eta budak kinten-kinten ngadon ka mana ulin ante Rai Atuh Raka Prabu simpul terang satara warga sewa nyaeta budak teh tarapisan bebeja kudunya kata krama cik ulin ser sugan terang ka mana si ujang ulina Bukanun abdi mah cetera mun kamar mah maksa kajisin abdi balai ngadamelkeun katape sareng nayangan kitu sih. cing segamanya nih uceng nya kau kamar raja putra angkatna nuhun terang angkatna ini suka dari kamana ini terang Is anu uceng angkot terang siga kabayang nyai mah ayam manya laki wa abdi mah awewe atuh ai siga nya kabayang atuh nyi itu cing segamanya nih input nya kau kamar raja putra amana sim terang dada kakak kajen teu yang mah sugan di kaki jadung terang kamana raja putra manganana Aryan di kaki jadi terang kamana angkat raja putra Ini saya manggilnya ketenang. Oh, aku capek. Nih, ini salah. Karena anak-anak belum kayak ini seperti nyanya warak raja putra dasarnya anak raja meren bisa sakayang tarai Prameswari numata kongge budak teh ulah pisan jago sakayangna diturut bae mata pisakeun